tukang dagang geus teu payu mah. Piraku kudu manggung deui mah nya asa geulis keneh teh urang teh meureunan. Kapake keneh kitu ku batur mun manggung. Ditiung we harareudang Pingkeun mah rek nyobaan deui manggung Susuganan kasaudi deui haroream Wah, jangan ulin lah. Jeung rek arulin mah. Ade ulinna nya ulah ka sumur. Si modar. Ade tong heureuy diulin teh nya. Jeung arulin mah. Marek beberes heula. Cuk. Cuk. Anaon sajang? Kunaon we? Lah biasa we keur salemkeun kejo. Rek mana atuh mau mawe gitar kamu jadi duit. Nek ngalamet. Oh. Gitar nek main gitar atau mau gitar. Heeh. Ngamen. Ngamen. Anjir. Pusing aku ngesel. Mending main nomor kitu nek manggung. Heeh, catehan kitu kieu salah wae. Sugana rek manggung deui sugan payu keneh. Sampai di yang terus nak sabit sabelah ge eceuk mah rido. Heueuh tuh. Orang dari ukra di sakedeung we. Oh, dae kalanya eceuk mah keur nyangu kagok. Heeh. Ya? Kunaon samurut kitu? Hah? Beneran? Coba bejak si mama tuh. Asa, minum. Pasti mana? Kunaon? Hah? Kunaon? Aya naon kunaon? Dieureun ku saha? Dicarekan? Saha nyarekan sia, ha? Saha nyarekan maneh? Sok bejakeun ka mah. Orang mana sok nyarekan teh di mana? Sok tuduhkeun. Kalian ka anak aing sia. Goblok teh. Cing aing atuh ku aing. Tuh man teh jelema kitu mah. Halo, sia ngamuk euy. Goblok teh aren anak aing. Jang. Si mama ngamuk, Jang. Sok macak waduk sia. Ngamuk kieu mah. Ayah, wah ya goblok tadi untuk kita pejot ya. Tuh man saya ku aing tadi ontrok mah. Hei. Punten. Nah. Oh, aya naon, Ceu? Aing maneh nya naon maksudna ka anak aing? Tuh budak aing dua naon pin kalaleweh. Aduh. Naon maksudna maneh teh, ha? Tah kakolotna mah wani kakolotna tah. Naon ieu teh? Tuh budak aing dia ulin ngaleweh. Dicarekan cenah. Kusaha tah dan nuduhkeun teh ka dieu. Tuh mah imah itu cenah. Nya naon atuh, ha? Kakolotna. Lamun wani mah ulah sok miwiran budak, kudu kabel budak wae. Sia teh saha? Aing teh hesi nungna budak nu dicarekan ku maneh tah. Dua anak tah. Ngabaraung. Nya naon atuh, ha? Naon? Sia wani ya aing, ha? Ulah ka budak wani mah. Sok teh jeung aing tah. Si goblok mun nyarocos kitu sia teh moal beake moal mere ka aing ngomong. Sok ngomong. Naon budak aing teh? Aing teh ke nyari huntu, goblok, nyari huntu. Anak sia teh cicileungan dari para sia jeung papayuh. Aing teh ke nyari huntu. Eta teh naon sababna budak aing geus mewek dua anak tuh mah ku imah itu tuh cenah. Ku imah itu mah cenah carekan teh. Urang teh ditanya eta teh, nya naon sih teh, ha? Salah naon? Mama, abi teh anjay. Eta piragi ngomong kitu budak aing teh, sia geus wani-wani ngamak budak aing sia teh karek sakedeung di kampung ieu teh, ha? Sia teh nyaho ngaran aing, ha? Sia teh nyaho adat aing, esi, ha? Sok naon jelaskeun ka aing sok. Ayeuna aing nek nanya. Dia hayang nyaho ngaran aing saha? Heuh pan mata kitu ge aing teh nyaho pan sidik keluarga anyar mana mah di dieu teh geus wani-wani nyarekan budak esi. Ngaran aing Ajay. Oh, ya teh budak sia tadi ngomong wae Ajay goblok dicarekan ku aing teh coba ada aing ke nyari huntu sia teh. oh sugan teh naon? Heuh teh nyaho. Sok sia nama enak sok aing. Hah? Heuh moal. Aing sok. Moal. Heuh teh apal eceuk mah. Sia Sugan teh lain ngaran. dikerekam sia ku aing. Ye. Kan itu sia pelakor Lain sugan teh ngaran. Mantap sia pelakor. Moal mere kesempatan ngomong.
Antok sia. Sia. Kurang aja sia ah. Aing kan nyeri untuk ieu ah. Aya wae teh si pelakor edan teh sia. Aduh. Gusti nu agung aya wae di dunia ah. Goblok teh, gitu-gitu mah budak aing nu salah. Sanon era aing mah. Cenah. Nah balik kieu. Heuh era, sugan teh anak aing di yang batur. Aing kitu mah. Heuh salah anak aing. Nyebut ajai dihukum non. Ngamak itu teh budak aing teh dijebrodan, sugan teh naon? Aing teh ngaranna ajai. Aing teh era ah, aing kitu mah salah budak aing ah. Oh, Josea we Oh, aing teh da wani. Duma Garut wae. Kumaha mitina cia? Oh, biar teh dijelaskeun ku ece teh. Sia ngamak anak aing kunaon? Hah? Kunaon? Lamun ieu mah ulah ka anak aing sok jeung aing. Oco teh boro para ketangtang pere keteng-teng. Aing teh budak nu salah. Anu para saya jeung baru. Ngomong naon beta tuh, hah? Sok ngomong naon beta mah tak ieu teh. Hah? Nya heueuh rek teh ngamak kumaha? Eta teh lain ieu anjay teh ngaran manehna teh anjay. Nya heueuh untung maneh teh digebroskeun kana sumur oge sia. Sok amanah karep boro ece. Jadi budak teh ngomong-ngomong anjay gitu. Heueuh, boro ece teh ece mah wani teh kan kumaha. Anjay goblok gitu. Heueuh, sing horeng bete ece teh ngebalak-balak pada teh ece teh kos jelema gelo. Lamun percaya mah ngaran aing, ceu, ngaran aing teh anjay teh cenah. Oh, atunya heueuh ece teh era kitu mah. Ece teh teu pamit-pamit acan bertak we lompat. Ada era geuningan kitu mah. Lah sok we ayeuna mah arulin deui jung. Maroro-maro naon atuh anak gajah boro tuh. Dinosaurus pagaranana cara rokot. Hah, lalieur. Ceu orang bae ka jero aja. Hah, keun bae sok da usah saha. Lain bisi aya nu cemburu bisi nu kumanya. Keun bae rek nu kitu nu kieu oge. Ece mah geus teu paduli kana omongan batur mah. Heeh, tak ngomong teu parugu. Ah si Ece anu ai sia geus balik can hirup ceuk Ece mah geus we kitu. Lamun sia geus balik ulah ngomong kitu ulah ngomong kieu. Urang rek ngamen ceu. Terus Daripada gawe mereka ngamen. halal mah sok we tuluikeun. Lamun halul ulah sakirana jadi duit. Rek cek paribasana saeutik 2 eutikeun bae aya halal mah daripada gede teu barokah jang naon ah. Tuh cek rek nyobaan deui manggung nya teh sugan. Emang bisa nya ngalagu teh. Oh, diajarin tuh cuy pake ngalagu. Lagu naon? Lagu nu keur viral ayeuna. Teu naon laguna? Lagu ieu. Lagu anjay. Cing sok kumaha? Gorolongkeun cing Ece yang ngadenge sugana Ece nu kapake jogetna gitu. Anjay ku tahu. Ngerawas itu. Gitu. Gitu. Ayeuna mah dihukum. Ngomong naon gitu. Ngomong eta dia budak. Kang Anjay, eta Kang Anjay eta budak dicerek. Ulah, aya oma. Ah, rek ngalagu rek naon we ulah. Naon da sakaterangan Ece mah. Naonnya lagu ungu teh? Anjay. Ulah. Montong ah. Naon atuh cuy aing mending ngadawas wae. Naon we atuh nu ieu. Ulah. Nu sajen. Sok araringis Ece mah. Jang dahar ge ararese ningan ah. Ulah sok talawode ah. Lain cenah nyanyiana. Lah sok nu lain atuh lah ulah sok piomongkeun ah. Cuma soream. Soream piomongeun. Anjay ku jadi bintang. Tapi saya tadi ah. Geus saingeun kan lagu dangdut, panu cuma biasa dangdutnya. Geus kuing dah. Naon? Naon sok bieu? Tuliskeun sok naon, Bro? Ece naon ini dangdut? Kieu nya. Lamun tah Ece harita manggung di mana? Andaikan bantal guling ini. Andai, tulen anjay. Sing buka teu da gerak topina tak kitukeun. Pan bege andaikan bantal guling ini. Pan gitu ge Ece. Anjay berenang. Andai. Oh, andai. Andaikan bantal guling ini bisa bicara. Urang boga ya. Sok. Da cuma kieu oge tuh. Anjay dipisah. Geus ah, mau pibalegeun ah. Orea mah cuma ngadengeun ge. Pi omongan eta teh ah. Lagu urang mah ceu. Ah, lagu-lagu geus pi omongan ah. Geus we nu lagu naon atuh daun pulus.
Rek daun naon rek daun. Jangan amin ini sesatkeun ye. Ah, montong ulah sok diomongeun. Tong sok diomongeun. Anjay ku tahu. He gae lieur cuma nyarek na oge ah. Anu ya tuh cun film atau film. Sok film naon atuh lah. Anjay aku bulan. Wis nu kitu ini segerkeun ah. Sok nyarek-nyarek diomongeun sia mah kayak kitu kieu teh ka aing sok ini tah ini mah. Lieur cenah. Do ngamak wae cun. Lain ngamak-ngamak sok ini tah. Ini. Sok ini. Ini cia ah. Ayo saya juara sama mantau ah. Hayo gue aing geus enak ngadenge kata eta teh. Sok burukan ah. Duyong adat wae si kersek sih ya. Ah, sia goblok ceuk mantau ah. Oh, siap. Meni rodat ngadenge lagi. Bonya. Ayo gue anjay andai. Sok burukan mantau aing mah. Teresepkeun kitu teh. Burukan sia mantau ah. Saya teh kuaing sok sapu burukan.